Lujeng siang dulur-dulur sadayana. Assalamualaikum ya aladiar. Sim kuring nuju aya di naon eta di golernya. Mekarsari beber pas hanapeun tower. Jadi aya salah sawios keramat eyang jaga sakti. Yang keramatna. Tihang tower na. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Wah, katutup euy. Di mana nya nu babari Jadi itu katanya. Yuk. Katutup juga nu ya, katutup. Aya kana jalan teh. Aya tutup itu. Heeh, anu bersih we. Ternyata jalannya teh tiasa dilewati tos lami teu aya anu kabersihan. Siap. Dilajeng cukut atas jerangkung. Oh, langsung ngarit tah. Ya. Ya hadiah. Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini salah sawios makam hayang jaga saktinya. Jangan dia penambahan anak beber Mekarsari palih ditun aya di palih ditun aya makam tinggal di batuna biasa makam keramat anu aya di urang sok aya dina anu rarindang igen kalau resan igenan aya di tengah-tengah anu rindang anu tariis kan palih dituna anu tadi kalangkungan aya tower. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kanggo yang jaga sakti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Apunten bila tinggal ganggu abdi hayang terang. Sareng mudah-mudahan janten barokah sadayana ulah ngaros kaganggu ulah ngaros. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo ayat di salil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana wa ya kana nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau resan aya di tengah kebon salak kapungkur mah ieu pasti dina kayaan rarimbun sadayana sapalihna oge
aya makom-makom sepuh anu sanesna. Ieu teh kasup ieu makam umum sanes. Tah ieu ge makom-makom sepuh teh. Makom-makom heubeung, makom-makom kapungkur. Kali gitu deh. Sekeluarga. Mbah Jaga Sakti. Ieu tower anu tadi kalangkung ketinggali rimbun, tenang suasanana.